Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun hanca daresan kitab Durratun Nasihin halaman 155 kantung qauluhu kama qalallahu ta'ala fi surati Hudin. Sabada kamari dicarioskeun bahwa aya genep perkara anu eta genep perkara teh gara-gara tawadokna nepikakeun ditaekeun darajatna. Anu kahiji nyaeta gunung Judi, anu mana gunung Judi ieu teh mangrupakeun asal nama gunung anu rendah anu pecekrek. Nalika aya bewara Allah rek nenden kapal Nabi Nuh di luhureun gunung-gunung sejen mah parede tala kabur ngarasa alus ngarasa pantes. Ngan aya hiji gunung anu nyebutkeun pimanangeun min aina yakunu liqadrun teu mampu hayang mahayang ngan pedah pimanangan rek diteunan di kami mada kami maleutik cik eta gunung teh. Maka seketika gara-gara tawadona itu gunung farafa'ahu Allahu fawqal jibal nepikakeun eta gunung diluhurkeun ku Allah. Wa qarrara safinata alaihi bitawaduhi gara-gara tawaduna eta gunung nepikakeun Allah netepkeun bahwa mendaratna atawa naon bahasana teh nya eta kapal Nabi Nuh teh di gunung Judi. Ta kituna teh kama qalallahu ta'ala nyambung logat. Kama sapertikeun perkara qala nu parantos ngadawuhkeun kana itu masaha Allah Gusti Allah taala bari nama haluhur Allah fi surati Hudin dina surah Hud. Mana ayatna teh? Bismillahirrahmanirrahim. Wastawat alal judi. Wastawat jeung cicing itu kapal Nabi Nuh ai istaqarat tegesna tumatap itu kapal atawa safinah alal judi di luhureun gunung Judi. Wa huwa sareng ari itu Judi teh jabalun eta teh hiji gunung bi ardil jazirati di tanah jazirah bikur bil mausili di deketan tanah Mausil atau aya ning ngaran tanah teh tanah Mosul lamun ningali dina sejarah. Mosul jeung Mausil ieu duka sami duka henteu nya tangtuna kedah di riset deui. Faqalat maka ngucap naon aljibalu pirang-pirang gunung. Tah protes cek urang mah gunung-gunung nu sejen kunaon parahu teh kalah diteunan di gunung Judi anu handap. Saur jibal kumaha ya Rabbana he pangeran abdi sadaya lima karana naon fadolta geus ngaleuwihkeun Gusti ngunggulkeun Gusti aljudiya ka gunung Judi alaina ngelehkeun abdi sadaya wa huwa bari ari itu Judi teh asgoruna eta nu pangleutik-leutikna ti abdi sadaya. Saur para gunung anu tadi geus pede nya nu jarangkung kunaon bet mencek bahasa kasar ieu mah di diteuneun teh kunaon Gusti kalah nyimpen parahu Nabi Nuh teh di gunung Judi anu mana eta gunung Judi teh kan wa huwa asgoruna pangleutik-leutikna ti jajaran abdi sadaya mun gunung mah gunung pangleutik-leutikna kumaha walaran Allah. Faqala Allah ta'ala faqala maka ngadawuh sah Allah ta'ala kana lafad innahu saesuna itu Judi ari gunung Judi mah tawaddoa eta geus DP-DP itu Judi lika kami wa antum jeung ari aranjeun kabeh mah takabbar eta garumede aranjeun kabeh takabbartum atunya eta gumede aranjeun kabeh wa hakun jeung eta misti alaya ka kami Allah annaman ari saestuna man saha jalma atawa makhluk tawadoa anu handap asor itu man rofa'tu tah ngaluhurkeun kami hu ka itu man wa man jeung saha jalma atawa makhlukna takabbar anu gumede itu man alaya ka kami wada'tu tah ngarendahkeun kami hu ka itu si man. Yeuh bisi hayang apal mah kunaon pangna aranjeun gunung-gunung nu jarangkung
teu dijieun tempat cicingna kapal Nabi Nuh. Sabab innahu tawadu'a li, sabab itu gunung Judi mah tawadu. Ari aranjeun wa antum takabartum, ari anjeun mah talakabur ngarasa leuwih alus garu mede. Sedengkeun wa haqqun alayya anna man tawadu ali rafa'tuhu, sedengkeun misti ka kami bahwa anu tawadu teh bakal diluhurkeun, wa man takabbaru alayya wadatuhu, jeung anu talakabur mah bakal dihandapkeun atuh kami neundeun kana eta parahu teh diluhureun gunung anu tawadu buktina gunung Judi. Titik. Wasani wasani sareng ari anu kaduana, berarti ieu tina anu genep perkaranya. Tadi nu kahiji gunung Judi gara-gara tawadu sanajan pangleutikna jadi anu dipilih. Dua wasani jeung ari anu kaduana auha eta parantos ngawahyukeun saha Allah Gusti Allah Ta'ala bari nama haluhur Allah hilal jibali kana pirang-pirang gunung, kulihat tegesna sakabehna itu jibal. Faqala maka ngadawuh Allah kana lafad ini saestuna kami Allah mukalimun eta anu ngadawuhan kami Allah alaikunna ka aranjeun kabeh abadan kahiji hamba min abdi nyatanati sawarehna pirang-pirang hamba kami. Fasamakhot maka garumeda itu jibal ayata kabaro tegesna talakabur naon al jibalu pirang-pirang gunung kulluha tegesna sakabehna itu jibal. Ila turosaina akajaba gunung Sina, Bukit Sinai, sok aya nu nyebut gunung Turisina nya itu teh gunung hartina teh kapan cenah aya nu nyebut gunung Tursina mangga-mangga wae eta mah nya jiga lawang panto ari lawang teh jeung panto teh akur-akur keneh jiga tirkah ka kantuna mun sok dina babasaan anu keur rek tahlil mah nya mangga eta mah masalah bahasa ieu nya ngan ari tur teh artina gunung, berarti turosaina teh gunung Saina atau gunung Sina nya Bukit Sinai. Fa inna udah saya sunah itu turosaina tawadoa eta geus tawado itu tur lillahi ka Allah Ta'ala bari nama haluhur Allah. Faqala maka ngadawuh atawa ngucap itu turisina kana lafad man eta saha nari kami hatta yukalima sehingga yen ngadawuhan saha Allah Gusti Allah alaya ka kami abdan ka hiji hamba min ibadihi tetep ti sawarehna pirang-pirang abdina Allah palidzalika maka karena kitu teh naon eta tawado kana tah bukti naon al kalam dawuhan bainahu eta tetap di antara Allah wa baina Musa jeung antara Nabi Musa alaihi salatu wasalam ala turi eta di luhureun gunung Sinai. Jadi sami pas aya bewara Allah rek mukalamahnya istilahna jeung Nabi Musa di gunung sajen geus parede aya ya gunung Sina cik gunung Sina teman anak hatta yukalima saha si urang mau hargaan hayang nama tapi da teu pantes di urang mah gara-gara tawado eta dugikakeun eta gunung Sinai dipilih ku Allah jadi naon jadi tempat mukalamahna Allah sareng Nabi Musa. Titik wasalitsu awhallahu wallahu a'lam bissawab.